Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang para siswa para siswi dina materi bahasa Sunda kelas 7. Satadana urang ngawitan ku basmalah sareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa kelas 7, kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Para siswa kelas 7, dina waktos ayeuna urang sasarangan medar materi ngeunaan dongeng sareng teori dongeng. Naon cenah dongeng? Aya nu nyarios dongeng teh cenah teh ngabobodo anu cengeng. Eta mah ceuk kirata disingkat susuganan bener. Sanes ieu materi teh kantos di bahasa kedik waktos semester hiji, nanging kulantaran aya materina deui hayu urang pedar ngeunaan dongeng. Santosna mempelajari materi ngeunaan dongeng, tujuan anu diharapkeun satos mempelajari materi dongeng ieu di antawisna para siswa terang naon ari nu disebat dongeng, teras naon bae unsur-unsur tina dongeng, tiasa macakeun dongeng, sareng tiasa nganalisa tina hiji carita atawa dongeng. Ya, ayeuna urang ngawitan naon ari maksud dongeng atau wangenan tina dongeng. Dongeng teh hiji carita rekaan anu pamohalan tur ukurana parondok. Memang aya oge dongeng anu kesanan teu pamohalan, karasana nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sapopoe. Disebatkeun nyaritakeun hal-hal pamohalan sapertos dina dongeng ngeunaan sasatoan. Sasatoan digambarkeun tiasa nyarita sareng gaduh tingkah laku sapertos jelema. Sapertos bisa dicaritakeun anu pamohalan, jelema bisa ngapung, jelema bisa ngaleungit. Eta nu mari kesan pamohalan dina carita dongeng. Teras tina dongeng teh aya papasinganna deui atanapi jenis-jenisna pembagian tina dongeng. Aya dongeng nu ngeunaan sasatoan atau fabel. Tadina fabel mah sasatoan teh ngagaduhan tingkah laku paripola seperti manusia. Sapertos tiasa nyarita jeung sajabana. Teras aya oge nu disebut sasakala. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal usul hiji tempat. Aya oge nu disebut sege. Dongeng nu sok aya patalina sareng sajarah hiji tempat. Aya oge nu disebut farabel, nyaeta dongeng ngeunaan kahirupan sapopoe. Sapertos carita sikabayan sareng nu sanesna. Aya oge nu sebat carita kisah atau hikayat ngeunaan hiji tokoh di hiji tempat, agama, carita para wali atau para nabi.
aya oge dongeng nuker pikeun pienteungeun dongeng isina toladan keur papada jalmi. Terus oge aya nu disebat famuk nyaeta dongeng nu nyaritakeun kasaktenan atawa kagagahan hiji jalmi. Para siswa-siswi tadi kan jenis dongeng aya naon cenah nu aya unsur-unsur nu aya dina hiji dongeng. Sapertos dina karya sastra nu sanesna dina novel, drama atawa karangan anu sanesna dongeng ge mibanda unsur-unsur nu kahiji diantawisnya tema nyaeta tujuan nu hoyong ditepikeun pangarang ka pambaca kanu maca. Terus aya nu sebat galur atawa runtuyan carita. Aya nu sebat oge tokoh atawa penokohan saha-saha bae palaku nu aya dina carita dongeng. Aya nu sebat latar nyaeta setting tempat sareng waktu anu dicaritakeun dina hiji dongeng. Terus aya oge amanat nyaeta pesan anu hoyong ditepikeun ku pengarang ka pamaca. Nah, kanggo salengkepna para siswa-siswi tiasa nyimak salengkepna tiasa nyimak dina video nu bade dihaturkeun. Mangga wilujeng.